Halo pemirsa, Abdi Rivaldi, Abdi bade ngawawancara pengusaha anu sukses di usaha kaulinan budakna. Mari. Pak, hari seberang kita apa? Oh, hari mobil-mobilan dia mah 50.000 deh. Mahal amat ya, Pak? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pak, iya dari Bapak Yoga, iya teh nu kaulinan budaknya sukses. Oh, abdi yoga. Aya nanya, Pak. Oh iya, Abdi Rivaldi ayam ngawawancara Bapak. Oh, bade. Cari, Pak. Ya, Pak. Jadi awalnya kumaha Pak bisa kepikiran nyian kaulinan budak ieu, usaha kaulinan budak? Jadi baheula teh ti bapak budak, bapak teh teu boga nanaon. Dahar unggul jeung nasi jeung garam. Tapi bapak boga tekad. Bapak teu hayang hidup kos kieu wae. Maka tina eta bapak muka usaha kaulinan barudak. Sebab bapak bisa bikin mobilan, motoran, meriam bambu. Pokoknya mah banyak dah. Modal awalnya teh kumaha Pak? Oh, hari modal awalna bapak awalna teh nyen garobak tina kayu bekas sorangan deui. Jeung bapak oge nginjem duit ka babaturan bapak nu boga. Alhamdulillah babaturan bapak teh bakal kabeh. Jadina bapak bisa dapat modal dibikin usaha. Modal awal nginjem teh sabaraha Pak? Namun saingan bapak teh 500.000. Bapak meuli naon wae jeung modal sakitu? Awalnya tinggal 500.000 eta teh bapak beli koleci mobil-mobilan plastik cuma badai dina poe eta teh aya sisa 100.000 bapak gunakan jeung kebutuhan keluarga. Awal Bapak jualan teh kumaha? Dina poe kahiji aya nu meuli dagangan bapak, tapi alhamdulillah di poe kadua dina komplek parumahan loba budak nu meuli dagangan bapak. Penghasilan teh mun teu salah 50.000. Kumaha Bapak bisa nyian toko segede kieu sukses deui? Jadi tina bahala teh bapak geus boga pelanggan lebih banyak. Kusabab eta modal bapak bertambah. Nah, alhamdulillah tina modal bertambah, penghasilan bertambah. Bapak bisa beli ieu toko. Kusabab eta bapak bisa sukses tina ayeuna. Cina naon Pak? Mun hayang jadi sukses? Menurut bapak mah kucina simple. Kita kudu sabar, rajin berdoa. Nah kita oge kudu banyak usaha. Pos gitunya Pak. Yang geus atuh Pak, sakitu wae wawancara teh Abdi. Atur nuhun ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak teh bisa boga usaha pos kieu. Kudu ngerti kamera sih. I got this feeling inside my bones. It goes a little